Teman-teman, ayo sini kumpul. Filmnya udah mau mulai. Ayo kumpul. Tujukan heula marana gadis. Siapa? Selamat menyaksikan. Cerita orang anu kamari geus bona anu dihina-hina teh sugan aya masatina. Tugeun pantana molong. Aya meureun. Assalamualaikum Mas Sati. Waalaikumsalam. Si Kokom. Bentar. Naon? Biasa mau masak. Tumben. Heeh. Abi ceritain orang, arek curhat. Gosip. Sebentar. Gadis. Dis. Emang kemana itu budak? Tidur kali. Tuh, ngangkatin pakaian mau hujan. Parah. Padahal sekalian kamu kesini. Ih, parah. Kergering sarua. Iya, kan lagi musimnya. Apa ceritanya? Urang carita kamari. Masa urang keur moe teh si Bonah liwat mending ngahina urang mah. Urang cenah sebut jelema teu gablek, sebut jelema gak teu gablek balagu cenah. Pokona mah kitu we penjelasan hate urang. Ni ara ampun aja jelema teu boga teh. Nu bawa mamahna jelema beungharnya. Mending kanu teu boga teh mending ngahina teh mending beak-beakan eta ngomong sungut mending okat cabe rawit teh ngomong. Emang iya apa, Kom? Si Bono ngomong kayak gitu. Tapi ada benernya juga. Ya, kan tahu sendiri. Kamu mah gak tahu diri. Suka pinjam beras, minta nasi, pinjam uang. Maaf, Kom, bercanda. Gitu pan orang teh keur tegarana awak, keur sumeng, urang teh moe. Eta teh geuning ai isu-isu teh cenah ai mata poe pagi teh cenah ai cek dokter-dokter cenah alus cenah ge buat moyan cenah. Batu kesehatan urang teh moyan, tamehna teh liwat. Cenah diajakan berobat cenah cek manehna. Sok loba duitnya. Padahal mah urang mah teh hayang ieu da. Iya sih, Kom, emang bagus kalau pagi-pagi jemur untuk kesehatan. Tapi kan itu buat orok. Oh iya, kamu kan orok kolot. Maaf lagi ya, bercanda. Nenek mah suka bercanda. Atuh kamu itu, tawaran si Bona, nggak apa-apa. Daripada kamu sakit. Hi, embung mehna mah ai nginjem ke duit teh 200, engke bayarnya jadi 500. Sok aya bungaan mehna mah. Jadi teh embung urang mah selalu nginjem sakitu jeung ka dibayarna 2 kitu deui. Embung pejejang mayar ge sok arareueuh, meuni kuna remen Jadi jelema beunghar teh kalaritu mah ayeuna mah. Anu teh anu nginjem kana sakieu minta bayaran hayang 2 kieu. Jadi teh kan embung sareng jeung taria ngaranna riba.
Ih, nggak apa-apa. Masih mending ada yang pinjemin. Lah kan berobat aja dulu. Masalah ngeganti mah belakangan. Gak usah munafik, Kom. Kamu juga kan sering pinjem ke nenek. Ayo. Udah, jangan ditolak. Rezeki mah gak boleh. Kalau yang pinjemin, gak apa-apa. Terima aja, Kom. Kamu kan udah tua, ya. Gak apa-apa. Apalagi yang mau diceritain sama nenek? Ih, embung urang mah hayang-hayang ge urang dibantu pemerintah anu teu kudu dibayar deui. Pan aya tipe pemerintah mah gratis, cenah disuntik ge gratis, menang obat ge gratis, ka puskesmas gratis. Urang mah hayangna kitu mah. Jadi embung anu hutang-hutang teh jeung geus loba hutang teh nambahan wae hutang teh. Mendingan hayang ti pemerintah urang mah. Yang satunya urang rek ulin deui ka ditu ka Mah Ijotnya. Juga bukan kadaharan dengan kedengaran sungut mah para rakyat sungut Iya. orang Kasih Ijot. Jangan lupa pinjem uang ya. Minta-minta. embu nanti pemerintah orang mah Udah sana-sana. yang geusnya assalamualaikum Waalaikumsalam. ulang ngopi wae tuh mak Mah. Ja Hariring wae tulaku ja eman ngok assalamualaikum ih di mana sih kokong menigulis gitu sih ya tas ulin mending hariring wae ku barunga ulin wae kokong lah daripada curi mending nyanyi lembang bang 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 secara orang mah keur eta sardi teh Allah ai sia sidikunahan kokong eta urang kamari meuni dihina si Bona meuni sardi tapi ka ayeuna ge hate urang teh meuni belah dua hate urang tinggal belah dua belah tujuh sekalian sia kos bu aku naon si Bona ning hina urang cenah mah urang jelema teu gabdag eta teh cenah urang teh jelema teu gableg terus tahu diri cenah meuni kitu bong urang keur gering meuni di omongan kalaritu eta teh Allah urang teh meuni sapeuting teh bisa hees dalam bareng gitu. oh ih harus banget masalah kokong punya si Bona ngomong gitu semua si Bona mana jangan judes gitu iya Gitu mah peje urang teh peje itu wae nanti mikiran eta meuni da angge meuni teu ngareuna meuni kapikiran wae unggal poe samang tengah lagi tetebang jeung jembang eta mah tebang jadi tengah ih ai keur gering mah loba nu nganteran atu tangga oge yang sama mending kering kok ada kayak lu nganteran deui ih sugan burung mah keur gering wae salaman atuh da embung urang ge atuh ai hayang cager sama ada cager yang minta-minta ka batur atuh kan ai cager mah lumayan kuling ngarambet acan mah tapi kan ai gering mah embung ada hareup aya teh dibere dahar jeung daging hayam jeung daging itu teh ngareunah pahit teh oh tapi aing percaya si Bona ngomong gitu siap mun eta mah bara mitir kunaon memang siap buat aing sakebareto ge sia lewat aing nanya sia nu balabubak gitu kos karbit kos gitu kos naon eta teh petasan aing mah nya baik-baik buat sia malikan gitu paling bisa banyak teu ada urang teh keur itu keur moyan di hareupeun isuk-isuk mah teh liwat cenah sia keur naon kom teh rek naon nanya urang teh keur gering cenah ge hayu ku aing dajangan berobat cenah kitu eta teh tapi cek urang teh embung urang mah kajen cenah urang dibayarkeun teh dibayarkeun ke embung cenah tapi kena mah teh duitna teh kudu digantian da urang embung gantian urang mah hayang ge gratis siapa kokong lurus tunjuk tetangga bagor eta teh rek meres yang jam 2 jeung barobat put sama nu embung tahu diri ongkos siapa dari tengah blege nya ini udah urang mah embung aya dibere minjem malah mun gratis mah dae zaman aya mah sabar-sabar ge kudu gratis cara ti pamarentah oge gratis mere ieu gratis pokona mah embung aya kudu mayar mah embung aya tibatan gratis sama nginjem gratisnya saeutik aya nginjem mah loba urang mah mendingan gratis amaranin jembarin embung urang mah embung mayarna udah ujang mayarna
Oh, tuh dah kom siapa hidupnya yang gratis wae, banget siapa gratis kon, gratis kon. Ih, gratis itu kemana tuh banget orang. Tuh kamu bilang angkot. Burung meureun atuh eta mah kayak urang mah. Jadi guys, kayak urang eta mah tuh pernah ke di operasi plastik. Urut ember plastik nanya. Belanja. Resek. Aisyah. Sama bunga diri atuh mah. Diri bunga. Tapi tetap wae hate mah belah dua. Belah 7 sekalian cek aing ge kos buuk. Pas bu siratal mustaqim. Ember. Ya naon geus urang ka atin ka Mairah tuh. Sini kopi mah kok. Embung Mulai sakit kieu kopi lagi. urang teh ka Mairah sugan, Mairah bogaeun eta bogaeunan teh bukan buah-buahan sungut urang pararae. Ah, samarek ngadu deui wae mah rasa capek-capek ngapain ngadu-ngadu si eta mah Irah mah mini HS. Ih main mah sok itu loba buahna urang arek mental mangga sugan ai mangga mah sungut pararae teh jadi harasem. Kayaknya tanya bawa ke nya. Lagi hayang geuning. Padahal kan bukan kawin nih. Heeh, lamun aya mah urang meta sakarungnya. Heeh, saling satengahnya kok. Nya geus assalamualaikum. Sama nge jam naon. Moal sana ieu sarua eta kopi ge meuni urut doang. Halo. Harayang. Saja mah delong. Ih. Kan Mairah mah ngadenge omongan urang. Ayo kitu nya Mairah teh. Assalamualaikum. Mairah. Mana nini? Assalamualaikum lagi. Siapa aja mah budak mah. Bukan hes wae kieu. Tumben ada nini hes. Assalamualaikum. Dah, endek nyair si Melik teh awal kolektor. Aing udah kolektor endek nyalalau. Lumayan balik di pas. Motor mana hiji-hiji aja nih. Aing mulai babelokan Aing hujan. Hasil mah Aing sih kok, karena didinya, kok? Orang tadi nungguan wae. Menik tas di mana emang? Saya karena di mai. Nungguan Mairah. Kerulin. Aing karak balik di sawah, kok. Aing nyair hurang. Menang. Jeung dalam sawah, aing udah kolektor. Lokna awak mah, keong marulu. Urang ngahaja ulin tadi Barelo. yo. Ngahaja ulin. Hah? Ngahaja ulin. Lupa pahari. Siapa pahari teu mau kejon atuh. Ulin arek curhat. Curhat. Pokoknya curhat ku sakabege Oh, masa si itu teh si Bona mending ngomelan urang kamari. Mending itu mending ngagoreng-gorengkeun urang, mending cenah urang kieu cenah. Atuh si arek ngilu ka sawah lain pas ini ti isuk atuh enggeus mangkat teu nyaho si arek hayang ngilu mah. Amun bebeja hayang ngilu mah ka aing ti jauh-jauh. Aing sebentar saya teh hayang ngilu Gawe atuh balik deui isuk kan Batur ngomong ka ditu, jawab ka dieu. Urang mah lain kitu ka sawah rek curhat. Curhat. Curhat siapa yang teu boga duit Lain. Itu teh nanti urang nyeri hati ke si Bona ku omonganna. Omongan si Bona ku urang nyeri hati. Tadi urang ka Imah Ijot, ka Imah Sati, malah teh didarenge, malah menangkeun si Bona. Urang nu dipangmenangkeun mentang-mentang urang kos kieu meni sarawae di harina keneh wae, meni dipang menangkeun. Jadina sugan kan ini irama dipangmenangkeun. Si Jot goreng. Ati mana ini guys kokom. Saya masuk dongeng. Atuh si Jot malah nulis masih Bona tuh ngarakene. Atuh mana si Jot mau goreng ge. Dong. Heeh, cenah mah itu goreng, cenah Mas Sati goreng, cenah gitu.
Sama lang ako goreng batur ah. Bijawa teh garoreng. Aku goreng mah nu geulis tah, kusya goreng-goreng. Kayak ko aing tepikeun, atuh iki mah aing nepikeun ka si Ijo ge. Atuh daerah goreng. Acek mana cenah ngomongna geulis, cenah kitu. Aing gelis aing. Atuh banyak kan orang emang gelis tuh mah. Iya, yana sote aing rada goreng ge. Aing geus nene-nene. Sama curhat teh teresep sama. Lain piduitan. Ai ngomong geulis karek ngadenge, tapi ngomong curhat ieu malah teu nyambung. Ai kira ngomong geulis-geulis, menang aku geulis ku masih. Hayang papa hare kom. Pahare naon? Hayu papa hare, aing balik di sawah capek ah. Hayu papa hare wae yuk. Urang mah keur tegarana awak, urang mah itu nanti hayang hasem-hasem, boga henteu. Boga aing kom. Hayu. Naon? Hayu. Tapi hayu. Asik. Geus dibere mangga urang. Hayu. Sen hasem lah. Hayu. Kala kom, kala. Lomba kom teh bang hayang nu hasem mah kom. Lomba. Eta ampun, eta kom. Kom. Kayak ucing kom ya. Ya kom ya. Ya. Mana wadahna aja? Oh, kaget. Tadi mah gede wadahna ya. Mana? Ih, mending ninggalnya ka pangki geuning. Eta naon can nu hasem-hasem eta mah burung sugan. Ya kom, teh bang hayang nu hasem-hasem mah kom ya lomba ya. Ya, tadi apa ya? Arikan kadi. Nah, kom ta. Teh ucing, kom ta kom. Hasem. Sugan teh mangga. Lalu bae kos kieu. Eta mah Ira, rasana ini tunjung, batur minta mangga malah diberi teh ucing nu hasem.